Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya dinten ieu simkuring bade ngaduhikeun informasi terkini ngeunaan PT Venus. Salengkapna dina hiji. Masa poe Minggu kaping 11 Januari 2024 di sekitar pemukiman warga aya kejadian PHK di PT Venus Indonesia. Total pegawai anu di PHK nyaeta aya 1.200 pegawai. Detail nu leuwih lengkapna salajengna. Dia aya kasalahpahaman tina para demonstran. Dia aya nu rek ngajak balik ka imahna. Sakitu anu kakuping saeutik, tapi aya oge nu ngomong cicing. Ayeuna abdi tos sareng teteh anu di PHK ku PT Venus. Teteh bisa dicaritakan kumaha kajadianana? Sebenarnya ti awal tos teu aya pesanan deui jadina bangkrut. Tapi saat tos pada di PHK teu ngadapetkeun hak pesangon nu saharusna didapat. Perasaan teteh kumaha ayeuna? Nu pasti sedih atuh teh. Da geus lama ngadamel di ditu. Ayeuna tos di PHK teu ngadapetkeun kompensasi nanaon. Kumaha kaayaan pagawe anu lain nu di PHK teh? Loba nu milarian pada melan tapi dah hese sabab di zaman ayeuna mah hese milarian pada melan teh komo deui geus loba anu umurna geus 30 tahun kaluhur. Atur nuhun teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Sapira Normalina salaku pamilik PT Venus nungkeun dihapunten lantaran loba karyawan anu di PHK. Karyawan-karyawan anu di PHK berhak ngadapetkeun hak-hakna sesuai jeung Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 sareng Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 hiji. UU Cipta Kerja netapkeun pangusaha kudu mere artos pesangon ka karyawanna anu kena PHK. Perusahaan ieu didirikan di tahun 1991. Perusahaan ieu resmi ditutup di tahun 2024. Di penutupan perusahaan ieu aya pegawai 1.200 pegawai nu kudu di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Rupina sakitu wae warta anu tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi kapayun tiasa jadi manfaat ku pamirsa sadaya. Wilujeng tepang teuing dina lain waktos. Hatur nuhun.